geus payanzuruna ila qarabatihim fil jannah wa ma hum fihi minan naim. Atuh bakal makan reuleuh ahli neraka ka dulur-dulurnya nu aya di sorga berikut jeung kasenangan-kasenangan nu aya di sorga. Deuleuh nyana beuh. Itu istana nu keur dicicingan ku nyana korsina jeung sajabana. Pakaianana jeung berbagai hiasan-hiasanana, kendaraan anu luar biasa. Ditambahan ku dayang-dayangna anu ngaladenan manehanana khadam-khadamna, ponggawa-ponggawana ditambah deui jeung bidadari anu sing lalehe ka manehanana marake kutang doang susuna geledeg. Poharaja samangkaning lalehe sang jasa nu aya nu kutilan di sorga mah moal aya cedang, moal aya kutil, moal aya doton. Kobel lalu jeung lalehe sang jasa bari parawan deui sing galehe ngagalendotan. Poharaja masyaallah. Nu mantak di dieuna wanieun tapa ge lah kajen kesenangan dunia ieu ke bae di akhirat. Jeung teuing ku ari mah di dunia ieu ke bae di akhirat. Dilarang kredit nyana nahan, dilarang bunga bank henteu nyana mah, dilarang muamalah anu kaluar tina aturan syara nyana mah bisa nahan. Biag-biagan rekreasi ka mamana nyana mah henteu. Jeung teuing aing mah tinggal di dunia ge, di dunia ieu engke aing mah di akhirat. Batur makarari itu. Innal ladzina amanu sanyangana jelema nu arariman. Mun ditanya sa pangeran maneh Allah, saha nabi anjeun Muhammad iman ngaran. Bagus kos urang ieu. Alhamdulillah. Tambahan deui wa amilus solihati jeung beramal soleh sesuai jeung aturan syariat. Asar salat alhamdulillah, zuhur salat, asar salat lah, maghrib yo komo maghrib atuh tah geus karumpul di isya komo isya mah subuh ngan qodoan. Oh salah salat keneh ji susah subuh kok isuk-isuk make bab qodo aing dia aya di pikirna ge atuh ulah hayu ulah adaan sekali-sekali qodo. Abilus sholihat. Jadi iman doang teu beramal soleh teu berarti iman jeung amal soleh. Masyaallah. Ya. Kumaha lamun jelema iman tur ngalaksanakeun amal soleh maut kiamat di akhirat yahdihim rabbuhum bakal dituduhkeun ku pangeran biimanin ku imanna ka pangeran tegasna mah Allah ngajadikeun cahaya ya tadun bihi yaumal qiyamah anu manehanana nyaho jalan menang kitu jaga di poe kiamat. Jalan menuju surga teh jelas. Di akhirat teh kapan beureun miliaran triliunan manusia geus teu kaitung. Haji eta kan jalan surga jeung jalan neraka kan riweuh. Rempan besi urang hayang ka surga tapi ka neraka. Jeung rempan besi anu kuduna ka neraka haji ka surga. Emang di dunia saralah malulu nu bener disalahkeun nu salah dibenerkeun. Di dunia emang begitu teh bisa di akhirat. Di dunia mah urang boga bebener nu mantak boga bebener teh make aturan jelema ceurik nu mantak ceurik lantaran boga kahayang jelema seuri nu mantak seuri eta teh berarti kan keur menikmati sesuatu. Jelema engkeuy-engkeuyan ka Jakarta eta teh kan meureun boga kahayang nu kitu teh. Nah, eta teh digerakkeun ku Gusti Allah. Pemerintahna ge digerakkeun ku Gusti Allah. Nu ieu digerakkeun ku Gusti Allah, nu itu digerakkeun ku Gusti Allah. Eueuh nu kaluar tina gerak Allah.
Kudu keluar di gerak Allah. Buruh ribuan manusia ke Jakarta, mahasiswa ribuan ke Jakarta, bahkan bisa jutaan manusia ke Jakarta nang gerak Allah. Pemerintah nahan ulah sampai ke jebol gerak Allah. Tapi jauh keluar gerak Allah, kudu keluar di gerak Allah nang gerak Allah. Haju kumaha cenah kieu gerak Allah, nang gerak Allah emang aya nu keluar di gerak Allah. Aja tak kumaha, pokoknya mah kitu. Aja tak kumaha, dapat kitu mah. Aja tak kumaha, kiamah. Aja kumaha tuh, henteu kumaha. Ketika Allah hendak ngabenerkeun pasti naluri bakal timbul. Ketika Allah moal pastinya mempertahankeun nang Allah. Lemata ketika ieu nagara teh dibenerkeun pasti bakal timbul kesatria. Apapun yang terjadi ketika manusia negara eta dek dijahatkeun bakal timbul kejahatan-kejahatan nang Allah kabeh. Nang Allah nu mantap kurang teh keur dicoba ku Gusti Allah. Zaman Pak Harto seperti eta. Zaman itu anu leutik teh sakar. Habibi ya habibi, habibi ya habibi. Aya nun doa Habibi kos kitu. Ganti zaman Gus Dur kos kitu, zaman Megawati kos kitu, zaman SBY kos kitu. Kuari zaman presiden pilihan ente seperti itu. Nang Allah. Nang Allah kabeh itu. Cenah nyana bangun teu sadar. Teu sadarna nang Allah. Deuk kumaha coba? Moal bisa kajen ku kumaha. Geus nang Allah. Saya iana jelema nu warariman ka Allah jeung Rasulna. Tuluy make kana syariat hingga diamalkeun wa amilus sholihati. Atuh di dunia nage dengan amal soleh teh make aturan syariat. Ieu halal pigawe, ieu haram tinggalkeun. Ieu sunah pigawe, ieu makruh teh. Ieu mah bahaya henteu make syariat wa amilus sholihati. Di dunia nage make aturan maot jaga kiamat yahdim rabbuhum biimanin. Engke ku pangeran bakal dituduhkeun jalan ku sebab iman waktu di dunia dituduhkeun jalan menuju surga Allah. Ya Allah, lumantek tadi ge dijelaskan maksudna dengan iman biaya jana lahum nur ya tadun nabi yaumal qiyamah. Gusti Allah teh dibere cahaya anu dengan cahaya tersebut teh bisa meunang pituduh ulah jaga di akhirat di kuburan baheula di kuburan. Idza kharaja min qabrihi yudhi'u lahu 'amaluhu fi suratin hasanatin. Jelema mukmin maut fa innal mu'mina idza kharaja min qabrihi maut asup ka kuburan yudhi'u lahu 'amaluhu fi suratin hasanatin. Bakal caang kuburan teh dicaangan ku naon? Dicaangan ku amalna rupana fi suratin hasanatin dengan rupa nu cakep nu bagus nu indah. Payaqulu lahu cik rupa anu kasep ngomong man anta. Cak anu dikubur teh man anta saha anjeun teh kasep-kasep teh. Nya kasepnya marah mainnya sengit saha anjeun teh man anta ngomong man ana amaluka kaula teh amal anjeun amal nu mana atuh eta teh apan ngaji unggal minggu anu haju ngadeukeutan tukang sate teh tina ngaji jadi nyaho kana wajib kana haram kan dilaksanakeun ku anjeun teh haju salat haju qobliyah ba'diyah
Haji usum puasa-puasa haji penting nu tadina teu hudang ge udah kahudangkeun ku nu handap ja pegal bareng nu handapna utek-utekan bae aya tahajud teu ngan lah sarua ieu ibadah di gigireun aya pamajikan ieu ge ibadah-ibadah keneh yak pamajikanna ka teu tahajud ulah loba omong ieu ge sarua ibadah keneh heuh nya kanyaan sarwana hareang burung ya Allah ya Rabb nanya kan ban anta oh anak teh amaluka masyaallah karim kumaha tuh geus tenang cek manehanana anjeun teh bareng jeung kula kuari tenang ke kiamat ulah bingung ulah cangcaya kula terus-terusan ngabarengan anjeun nalika dihudangkeun ti kubur bareng ka mas kula bareng nalika ditimbang amal kula aya bareng digigit nalika ngajembat-jembatan siratal mustaqim kula nu bakal nyalametkeun ya Allah indah amat ketika nu mautna nu paehna kafir wal kafir ma bibidi zalik lalawana nanuta dipalaya zalubi amalu hatta yanugulahun nar begitu hudang digubur ya jelema seremnya hidungnya bau calingan mata nage pohara nyorotna beuh buuk nage geus lain buuk sama injuk marada deureus keneh ieu mah okos kawak buuk tahan nyana nanya man anta cak jada-jadanya saing aing teh kafir teh anu sia keur di dunia teh anti pangeran ya aing anu di dunia teh sia teh kapan teu ngalaksanakeun syariat Muhammad ya aing anu tatadina teh sia teh ngahina ka urang Islam ya aing anu tatadina teh sia mak waktu di dunia teh kumaha aing bae hirup teh sejusa kumaha ngajurung ka jurung ku nafsu sia teh ya aing jelema teh ku sia teh dianggap jelema bahkan dibunuhan teh ieu aing nah sia sakedeung deui sia bakal aya mangkalikat pun kana ke nu bakal nanya sia geus bae ditanya deui sia mah bakal dibodem ayo sia engke bakal kiamat sia nu sok diomong-omongkeun ku kiai nu sia teu percaya teh anu sok muludan unggal buludan kiai teh ngocoprak bae teh anu caknya teh kudu ikhlas sorenganan nya ge teh dibere amplop pamarah tolol teh kiai goblok tah kiai di ditu di Lampung lain di dieu orang di Lampung ge urang dieu keneh ya Allah ya Rabb nah ieu siang ke bakal kiamat udang dikubur bakal digiring ka masar sia bareng jeung aing engke teh sia bakal ditimbang sama saurang-saurang ieu aing ngabarengan sia bakal cilaka sia engke bakal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim aing ngagejemburkeun sia ka neraka ge fala yazalu teureun bihi amaluhu kitu bae hatta yadkhulahun nar hingga ngasupkeun ka neraka masyaallah jelema mukmin anu amal soleh ieu mah bakal diberi cahaya ku Gusti Allah hingga nyaho jalan menuju surga atau diberi babari ku iman amal soleh di dunia iman amal soleh di akhirat bakal jadi cahaya jadi jalan teh geus di petak-petakeun ka dieu amal tibang terus datang Siratal Mustaqim tret brus surga geus we ka salorga ya Allah ieu bakal ngisi surga teh urang hihi begitu bangsa kerorit kabeh di dunia anak kos kiali surga mah bangun teu ngarupa teh pinuh ku mengkerut ieu mantak bareng Kangjeng Nabi ningali ke penduduk surga ana aksarohal fuqara wal masakin lolobana penduduk surga teh orenganan fuqara jeung masakin urang boga naon di dunia tah ieu teh jadi penduduk surga lamun sadar
ulah ngahanju-hanju ieu mah kan teu sadar kieu sakunaon melotot bae itu budak kene dagang karung kok maju aing mah kan ti memeh lahir geus dagang karung betul baju maju jana mah kabeli mobil kabeli tanah aing mah endahan beak mobil beak tanah ya enggak suka bumi aing mah kajeng gogongan teluh sabaraha duit sih teluh Masya Allah karing ya mukminin anu amal soleh surga di surga emang kumaha tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im gambaran curcor cai di surga teh di sisi tigigir ti luhur teh sakumaha hayang urang caina teh teu make paralon urang hayang mandi make cai urang da munggah mamana cai teh datang sorangan Allah karim teu kudu make paralon lain sorga make paralon lain sorga tuh kumaha mun rusak paralonna di mana aya material di ditu sorga ya Allah ya karim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im pokona mah kieu bae lah helanan cek Gusti Allah kesimpulanna mah besi ente hayang jelas dakwahum fiha subhanakallahumma Allah nu ngomongna awas Allah nu nyariosna awas Allah nu nyaritana cak Allah surga ku hebat-hebatna dakwahum fiha subhanakallahumma pamenta urang hayang nanaon ngomongna teh subhanakallahumma dakwahum pamenta ahli surga fiha di jero surga subhanakallahumma urang cicing di surga kieu bae urang teh hayang buah jeruk cek urang teh dakwahum subhanakallahumma jeruk datang sorangan hayang apel subhanakallahumma apel datang hayang susu cai susu ulah bakal susu cai susu subhanakallahumma hayang kopi Lampung nu pahit teh subhanakallahumma ya Allah kapal meledung subhanakallahumma pokona hayang naon di surga bahasana subhanakallahumma eta teh bahasa tasbih nu mantak make eta di dunia na ge atupan ari jelema nu iman mah selalu maca tasbih subhanallah 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 masyaallah eta teh bahasa urang surga jelema nu ngabiasakeun di dieu maca subhanallah berarti eta teh seakan-akan geus di surga sebab mungkin di akhirat teh eta cak Allah dakwahum fiha subhanakallahumma menta naon bae pepentana maka subhanakallahumma di mana bae ya Allah ya Rabb hayang cai subhanakallahumma hayang bubuhan subhanakallahumma keresat di jero hate urang teh gerenteus teh hayang sare jeung bidadari nu urang eta teh langsung subhanakallahumma ya karim langsung datang geus teu make kutang teu make sempak mangkading awewe surga mah eueuh cedaan atuh jore mah nya barang dibuka jilbabna aya 12 pitak hei eueuh pitak sebab teu pernah bisul huluna ya Allah ya Rabbi Gusti aya bujalan aya jeung teu doton itu dia manu gelis kadang-kadang doton ngajani sakjana teh pemajikan gelis-gelis teh mangan doton. Nah coba atuh aing ngajani sakjana sok nyekelan dotonna bae. Hi, hating bating. Masyaallah karim. Aya nu gelis tapi barang di deuleu sukuna rorombeheun.
di dunia sama kos gitu geus tah di dunia ieu yang mal kebal di akhirat mah marah mulus lamun kurang mantas dipake engke jadi parawan deui geus dipake jadi parawan deui rang-rangdana ya Allah ya Rabbi cukup dipanggil dengan subhanakallahumma di dunia mah kuari make susuit segala sweet ada hese make keprok hese pakai HP mending mun aya batuan mun hese di akhirat subhanakallahumma ya karim mentek seringan ku urang di dunia maca subhanallah eta bahasa surga wa tahiyyatuhum fiha salam tatakramana kasopanana di sorga sopan santun sesama di sorga teh macana teh salam ya salam urang gampang ya salam masya Allah assalamualaikum salam tah eta matak di dunia kurang dipake kuari ulah make good morning good afternoon putu bagus teh kos gitu goodbye itu bagus itu begitu nah assalamualaikum masyaallah cek nu saurang assalamu alayna wa ala ibadillah salih cek nu saurang asyhadu an la ilaha illallah itu beres mah kabeh wassalam wa tahiyyatuhum fiha salam ya Allah ya Rabb geus bejaan ku Gusti Allah sebejahan nah wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin tungtung ucapanana tungtung doana ngucapna teh alhamdulillahi rabbil alamin urang kapanggih papada Rasulullah Assalamualaikum ngobrol hayang jamuan-jamuanna subhanakallahumma daratang kabeh teng beres kurang dinikmati alhamdulillahirabbil alamin eta di surga seperti itu dilaksanakeun ku ahli-ahli surga jadi geus meta di dunia keneh lagi seperti eta subhanallah daratang bisa dengar masyaallah kan kapanggih jeung babat assalamualaikum salam terakhir da'wahum fiha subhanallah alhamdulillahirabbil alamin akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin itu kifudali ai ngari unggas gitu lamun berkata muska dulu gede da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin pancang berkata muska dulu gede berkat letik mawon akhiru da'wahum alhamdulillah teka dege ku masyarakat Indonesia cancang masya Allah ulah beda-beda beda dek letik berkatna baca baik ada Haji Pendi mah geus kos kitu baik tapi pokona terus bae jangan berkatan maling malah mah Haji Pudori ona merada deres ya make doa-doa. Ieu mah teu make doa deui. Langsung baturkeun ngadoanya na geus milihan we. Ijang anak ijang incu. Ya pamustungan teh jelema nya. Dasar turunan Cisoka meureun itu. Solear. Ya Allah batur mah pake adawahum akhir dakwahum alhamdulillahirabbil alamin make kene. Detik-detik nya mana teh. Geus beres. Ai bene ka mana? Geus babur. Besi teka bagian berkat bau ya nama atuh di mana kene geus mau karung tieu lah ya Allah Masya Allah horenganan setengah jurig dong jelema nah iyalah ya jadi kesimpulan anak jelema nu di dunia nate iman ka Allah atawa ngan sakadar iman tapi teu amal soleh nah ieu bakalna di akhiratna lantaran radu bil hayatid dunya
lengkah-lengkah jeung kiceupna teh hanya sekedar dunia dan dunia dan dunia. Wa tu'annu biha senangnya na ku urusan dunia dan dunia dan dunia. Beunang kunyana dunia dengan jabatanana, beunangnya dengan tahtana, beunangnya dengan kekuatanana, beunang kunyana dan lain sebagainya. Tetapi orang di akhiratna ulaika ma'wahumun nar bahkan na'udzubillah min dzalik. Tapi jelema nu iman amal soleh, iman hungkul terjadi tapi kudu jeung amal soleh. Sebab iman bisa nuntun karena amal soleh di dunia nage. Make aturan ieu haram, tinggalkeun ieu halal. Mantap urang ngaji teh ieu teh keur ngembangkeun iman supaya urang dituntun ku iman. Ketika ieu haram ulah ieu halal enggak, tah ieu iman di dunia nage geus nuntun di akhirat nage. Tah yahdihim rabbuhum biimanihim. Sampailah ke surga, di surga tajri min tahtihal anhar fi jannatin 'ain. Bahasana dakwahum fiha subhanakallahumma. Pamen tadi surga asal hayang naon bae macana subhanakallahumma. Kapanggih jeung ahli-ahli surga jeung babaturan macana salat. Akhir bahasana alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan urang kabehan dibere iman anu kuat, iman anu teger, diri urang, pamajikan urang, anak incu urang, tetangga-tetangga urang, guru-guru urang, kawau-kawau urang, mudah-mudahan diberi iman anu teger anu kuat sehingga ku iman urang bisa ngalaksanakeun perintahna, ngajauhan laranganana, akhir hayat urang husnul khotimah, di akhirat urang kabehan bersinar menuju surga Allah Subhanahu wa taala sehingga urang kabehan dijadikan penduduk surga. Amin ya rabbal. Aya ashabul jannah jelas tempatna, aya ashabun nar jelas tempatna, aya ashabul a'raf yakni di luhur ka surga encan, ka neraka encan, disebut ashabul a'raf. Ashabul a'raf anu di luhur bentengan manehanana, bentengan nu misakeun antara surga jeung neraka, tempatna diluhurkeun ku Gusti Allah supaya ahli neraka teu neuleun ka ahli surga ge teu memandang ahli neraka. Horenganan di Arab teh aya anu nyicingan jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna, ka surga nyana encan, ka neraka nyana henteu. Nyana bisa memandang dua, ketika neuleuh ka surga nyana atuh seserian senang neuleuh berbagai kenikmatan surga. Ketika nyana neuleuh anu di neraka, nu keur ngojai, nu keur dikulub, nu keur disate, nu keur ditatarik, nu keur digegelan ku kalabang, ku kalajengking, ku orai jeung lain sebagainya, nyana cerik bahkan berubah awakna. Berikut wajahna ketika manehanana neuleuh ka surga, wajahna bagus cemerlang, cahayaan putih ngagenyai-genyai. Ketika nyana neuleuh ka neraka, wajahna dirobah ku Gusti Allah, ti mimiti mengkerut datang ka hararideung. Neuleuhna doang ge berubah wajah. Masya Allah, eta di Arab. Ketika manehanana memandang ka neraka, cak ashabul a'raf teh, hei ahli-ahli neraka aing wau ka sia, aing nyaho ka sia, sanajan beungeut sia geus robah tapi aing nyaho ka sia wau ku tanda-tandana bisimahum ya'rifunahum, ku tanda-tanda nu nyana wauheun waktu keur di dunia, nyana ngomong mana dunia nu kumaneh dikukumpul baheula teh geuning teu ngamangpaatkeun ka sia, mana tahta jabatan nu kumaneh baheula jadi kasombongan, jadi kabanggaan, kenong nu kumaneh ditempel-tempel.
balok nu kusia disandang-sandang dibawa bintang anu sia dijadikan kebanggaan jeung kasombongan mana kuari ayo ma abnakum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun haha geningan dunia teh teu ngamangpaatkeun ka sia baheula mah dipake kaseram sia keur di dunia teh boh mun nanyakeun itu nu siapa nu sia itu pabrik siapa nu sia itu kendaraan siapa nu sia hari itu kebonan siapa nu sia baheula mah itu nu sia jadi kebanggaan ke ai jelemana jadi naon pannyana mah di kabupaten jadi inohong pannyana mah di ditu di DPR jadi inohong depak pannyana mah di MPR pannyana mah jadi menteri pannyana mah di turing satu ditanyakeun teh orenganan jelemana di tahta jeung kerajaan teh mana coba kuari geuning sia teh ngagulimpang ka jahanam harta jeung tahta ternyata ma'agna ankum teu nyukupan ngajungkel ka sia laloba omong jagana aing mah engkeu mah di neraka geus jadi omong-omong geus gitu aing kagagas sedih aing cicing atuh sia cicing loba omong hehehe moal aing moal cicing tuh bela tuh naon tuh Bilal nu ku sia baheula dihina diseret-seret Musa musib tuh nu ku sia ku baheula teh dihina-hina Umar nu ku sia dihina-hina bela ku sia tuh nu ku sia baheula disiksa ternyata nya mawa rombongan di kamarana cek jana atuh dah aing teh nyaho aja bawa ka sorga tah sia ngehina kain deuleu ku sia kadala mana tuh jaheuh itu bener itu nu ku aing baheula disiksa itu Bilal tuh ki Bilal nu maneh baheula nyiksa diseret-seret teh aing geus teu hayang neulingana lah kok kana izin kanyana ulah dibejaan aing di dia tuh tuh Suhaib tuh musib tuh Umar tuh dulu nu ku sia baheula disiksa eta zaman kanggit kebelah dieuna sarua ai jawar kotok cimplung naon sia ngagoro-goro aja deuleu tuh ustad nu ku sia dihalang-halang teh anu deuk muludan hah anu ku sia acak jalan teh kudu muludan di negara urang mah di musala urang mah gandeng garieung aing mah ngadenge kiai mau coprak bae tuh nya nama bendera tuh bendera ISIS bangona itu kiai nu ku sia dihina baheula balakan aing nyaopan ku sia diteluh heula kiai eta nya heeh telunan di mana sia campur-campur Sukabumi aya Ciamis aya di Pangandaran aya tuh deuleu nya nama bendera tuh mana tuh di jaheuh lu ku aing baheula dicarekan teh tadi hina teh nah makana nya nama itu bangunan deuk ka salalorga nah ieu ayatna aha ulail ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah dalaku siatu hei jahal ulah jahal dong atuh make abu hei Abu Jahal deuleu tuh ku sia tuh hei deuleu tuh rombongan nu ku sia dihina aha ulaya apakah itu alladzina aqsamtum anu sia ngahina mencaci memaki nyiduhan nyiksa nyeret jeung sajabana ha alladzina aqsamtum nu maneh kungsi jatuh sumpah cak sia teh pan baheula la yanaluhumullahu birahmah moal menang rahmat jeung kahadean ti Gusti Allah bohong tamat itu kan jelemana nya nama dekat surga itu geus atuh sih ulah loba omong aing nya nyeri nya panas bisa dihina bae geus santapkeun nya kana tuh ka surga aing mah di diri kuluban ge aha ulail ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah
hei jawara kotok si anu sok kahina ka ustad jeung kiai ka santri teh kan tuh anu santri ndek nyalateun ku sia di embe-embe teh kan anu santri nyalateun ku sia di gorok-gorok teh tuh kiaina ustadna santrina tuh nyala boga bandera deuk ka sorga itu kan deuleuh ku sia deuleuh aha ulai apakah santri ustad kiai tokoh-tokoh masyarakat tuku sia di harina anu sia jatuh sumpah cak sia teh kapan jawara la yanalumullahu birahmah cantik kos kitu ieu kiai kos kitu ieu moal meunang rahmat mah buktina aja pamarentah ge kanyana henteu hormat di akhirat ge moal itu kan jelmana ulah lo bau mah aing nyerieu dibukti-buktikeun tuh nyana mah nu baheula dihina ku sia teh ada ka sorga aja buktina nyana mah ayo anu cak sia keur di dunia teh la yanaluhumullah teh turut ke pamarentahnya nama ku pamarentah ge dikucilkeun tuh nyana mah boga yayasan tuh nu itu hebatna tapi sate kuno tapi kos kitu mah burut mah make samping doang tong make calana dah cak sia teh pan kos kitu teh buktina mah ka sorga da itu mah kiai-kiai anu dokter endu sagala lu kos karar itu da bukti lemah tak jeung sia ulah loba ngomong atuh henteu aing mah deuk loba bae sakieu wai goblok sia sabul haram loba ngomong jasa sia mun kitu bae sia geus ka sorga sia ge can ka sorga ngomongkeun aing ngahina sia ka aing lamun sia ka sorga onaman aing nurut da deui ka sia lagi di kubur yo ka sorga nyo ka neraka deh silihina je atuh aing geus ada jantung ka sorga ge weh teu panas teu panas ge mun ka sorga tuh kajeun kuku ge sia ka neraka sakajeun kuku ge eta mah kos di dunia teh mah di polsek heula diteralis heula kage ka dieu sia lamun sia ka dieu ditinjuan sia ku aing moal sakira aing ge diamankeun di dieu ge diamankeun tapi nyana tetep ceurik iya aing kemana bakal nanya aing geus kahina wae aduh aing rempan bae diijikeun jeung nyana aing cak cenah teh Gusti ya abdi aduh ieu bener ge can ka sorga tapi ulah lah di kanarakakeun mah dah sia hayo cak cenah teh sia geus kahina cak urang Arab sia ngahina ka aing sia Bilal ka sorga Musib ka sorga Umar ka sorga sia ngahina ka aing sia ge can ka sorga dah aju cak nu di dieu ya cak bangsa Jawara koprok ya sia ngomong-ngomong aing santri itu ka sorga ge ustad nu keurieuh baheula ku aing dihina teh nya mah ka sorga tuh meujeuhna nya mah jaa bener-bener make Al-Qur'an make ulama henteu sombong ai sia di dinya naon sia ngahina ka aing kumaha teh jalan lantaran silihina tah silihina tidinya Gusti Allah nyarita udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun kila diucapkeun qad kila lahum ka du'afa kadarujuna du'afa ka muslimin atawa ashabul arab anu tadina silihina manehanana dihina jasi amun kitu mah ka sorga kakarak sia meunang ngahina ka aing sia ge teu ka sorga ulah loba omong sia disoekeun sumut sia ku aing je atuh aing mah sanajan teu ka sorga ge kapan teu neraka aing mah teu panas aing teh sia beungeut sia hideung kaheam ku sia mantak ge sia ulah loba omong ye moal henteu sia ge bakal ka neraka sedihnya na Aijol teh geus 10 tahun teh aya ti Gusti Allah wahai ashabul araf udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun geus ulah silih tembal geus ulah silih hina maneh mah kuari diamankeun gareura asup ka sorga kuari mah maneh heuh ashabul araf geura asup ka sorga la khaufun alaikum ulah kakhawatiran jeung ulah sieun ulah rempan wala antum tahzanun ulah sardeh wah gala luncat hei dadah eta sempet dadah heula deui aduh nyeri jasa pan nu di daraka sial teu budak ngadaradahan aing
aduh anu ngaluncat anu dadah heula hadena teu salah ngaluncatnya mun salah ngaluncat geus acak-acakan teh urusan wah berangkat barang aya bahasa dukhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun kakara cakali neraka ari nu dilalur kamarananya sia-sia omong gara-gara nama sia tungtung namanya nama kadari itu baik ka surga berat wah kadengepan kuda-kuda jannah ana teh nu ngadadahan sagala orang cerita jawara di dada jawara koprok dada aduh ya udah budak awas ya udah pagi kuai dada heula aduh beuki nyeri bae geus mah dibelem dikulup disate diseret disiksa ku berbagai penyiksaan dihina deh masya Allah singgolotrok di neraka manehanana nu dipanggang nu disate nu diseret anu dipalu-palu nu dibodem dan lain sebagainya anu didahar ku hewan-hewan neraka kala jengking kalabang orai jeung sajabana aloh geus teu kacaritakeun tungtung namaya pamen tati ahli neraka wanada ashabun nari ashabal jannah ahli-ahli neraka teh ngagero ka malaikat bejakeun ka Gusti Allah kami hayang komunikasi jeung ahli sorga hayang neuleuh kami ka ahli sorga ai kitu deuk naon mana hayang neuleuh ka ahli sorga kieu cek ahli neraka teh nu manta kami hayang neuleuh ahli sorga ya rabbi innalana qarabatin min ahlil jannah pan kami ge boga dulur di sorga teh kami teh boga bapa di sorga boga bapa kolot di sorga aya mamang aya ua aya encang aya encing encong di salalorganya nama kami pan boga dulur nu kebeneran kos kitu mah anu kebeneran anak bapa meureun ngomong Gusti pan kami teh boga anak jeung pamajikan di sorga boga incu ka sorga anak mah jeung incu jeung pamajikan ka sorga ngan kaula doang nu ka neraka ku ayeuna sakitu kami hayang berhadapan heula jeung ahli-ahli sorga coba Gusti kami teh hayang neuleuh dulur-dulur kami nu di sorga atuh fa'adzin lana hatta narahum wa nukallimahum izinan Gusti abdi coba bukakeun ieu a'rab saeutik beja Gusti Mamah akawasa hingga kami neuleuh ka ahli-ahli sorga kami teh hayang obrol-obrol sakedeung bae jeung ahli sorga teh masya Allah ngalangsa datang ka dinya kumaha ta Gusti Allah mah pangeran kahayang sakadar neuleuh mah ku Gusti Allah diizinan masyaallah karim fayazinu lahum diizinan dibuka arot tebrak kateun masyaallah atawa sorga ke kapan dikaluhurkeun ku Gusti Allah diangkatkeun disejajarkeun jeung arab atau memang surga manggeus diciptakeun ku Gusti Allah emang diluhur ayana sehingga bisa deuleuh ahli sorga ka ahli neraka ka ahli sorga masya Allah kan geus payanzuruna ila qarabatihim fil jannah wa ma hum fihi minan naim atuh bakal makan reuleuh ahli neraka ka dulur-dulurnya nu aya di sorga berikut jeung kasenangan-kasenangan nu aya di sorga deuleuh nyana beuh itu istana nu keur dicicingan ku nyana korsina jeung sajabana pakaianana jeung berbagai hiasan-hiasanana kendaraan anu luar biasa ditambahan ku dayang-dayangna anu ngaladenan manehanana khadam-khadamna ponggawa-ponggawana ditambah teh jeung bidadari anu sing lalehe ka manehanana marake kutang doang susuna gelede oh raja samangkaning lalehe sang jasa nu aya nu kutilan di sorga mah moal aya cedam moal aya kutil moal aya doton
kobel lalu jeung lalesang jasa bari para wandai singgalehe ngagalendotan pohara jasa masya Allah nu mantak di dieu nawanieun tapageh lah kajen kesenangan dunia ieu ke baya di akhirat jeung teuing ku ari mah di dunia ieu ke baya di akhirat dilarang kredit nyana nahan dilarang bunga bank henteu nyana mah dilarang muamalah anu kaluar tina aturan syara nyana mah bisa nahan biagan rekreasi ka mana nyana mah henteu jeung teuing aing mah tinggal di dunia ge di dunia ieu engke aing mah di akhirat batur makarar itu urang mah pan kuari tahun baru ngilu aki-aki tahun baruan cing batin Masya Allah geus teu garagap hulu huis lain di hulu doang dikelek dijembut geus paruti masih tahun baruan gane tamang geus dipanggang sama kos itu Masya Allah ieu narele ya ahli neraka ka ahli surga fayanzuruna ila qarabatihim fil jannah wa ma hum fihi minan na'im atuh payaripuna wau ahli neraka teh itu abah urang baheula kacaritakeun abah urang mah bener ge pengusaha tapi jujur jeung adil horeng abah urang mah tuh di sorga janyana mah nyaho urang ge masjid nang nyana majlis nang nyana pondok pasantren nang nyana yatim piatu nang nyana tuh malah aya yatim dikarunyaan indungna dikawin pan punyana ku karunya-karunyana ka yatim itu abah urang sia mah seserian heran kos diulah teh heran itu abah urang itu mah patuh cak nu saurang abah aing tuh mah tuh nyana mah pan keur di duniana teh jadi kiai sia kan tun teh jadi kiai pan aing mah tuh ngakal ka nyana titah ngaji aing mah henteu titah salat aing mah henteu sakalina salat diseret mah ku nyana lah isuk nang ancam awas ya ku aing abah mun aing diseret deui ditalus ya ku aing tungtung naing ka neraka bae geus sia teh kudu nurut ka abah sia loba ngomong emang baheula kumaha abah atuh nganasihatan geus aya abah mah nganasihatan baheula tuh titah salat titah puasa titah zakat titah haji kita bageur loba sedekah dan aja sia kumaha lah aing harita babaturan aing mah pan geng malulu jangan teh aing mah salat tilok mabok pernah atuh lain pernah deui mah jualan aing segala macam-macam tah balukanna sia kos ge heuy itu abah tuh waueun nyana itu guru urang kabeh ngararomong ahli neraka atuh ribuan jutaan neuleuh di berbagai negara ulu itu guru urang ulu itu tetangga urang ulu itu babaturan urang itu uwa urang itu mamang urang nu aya di sorga nyana warawun kabeh ya Allah kumaha ta ahli sorga neuleuh ka ahli neraka wa yanzuru ahlul jannati ila qarabatihim min ahli nar nyana gedeuleuh ahli sorga ka ahli neraka jadi bukakeun kapan hijab arabna kadeuleuh ku nyana ahli neraka ku ahli sorga tapi panam yaripum sakitu gegeroan ge abah sakitu gegeroan ge neng ka pamajikanna nu pamajikanna di sorga atawa nu pamajikanna di neraka salakina di sorga anu kahajiannya halo anu baheula pamajikanna menta cerembung di candung teh ya nyana ngojai di neraka saha teh budak gandeng amat sih halo udah macem-macem aya anu nyebut ngaran kata tangga nu kababaturan luar biasa makmun ya aing ye sia saha aing Edi mana ayo sia kunaon teu wau ye gegeruan nu ka makmun nu ka soleh gegeruan nu ka abah nu ka bapak kolot nu ka aki ka uyut jeung sajabana ka babaturan geus bae pokona mah wah suara-suara di neraka ahli neraka ngegero warau ahli neraka wau ka ahli sorga no ka ahli neraka cuman falam ya'rifu ahli neraka ngan ngadenge sora doang teu wau kok bisa teu wau sih lisiwa di wujuhihim beungeut geus jadi areng
geus geseng nu luar biasa, tepuguh mata, tepuguh irung, tepuguh celik, istuning garing teh garingan nu luar biasa, sakumaha hideung areng bae nyana gegeruan, tinggal gegeruan abah bapak kolot aki uyut nini, nyana gegeruan kehajian, nyana gegeruan tetangga ka tetangga dan lain sebagainya. Ieu pan abdi tetangga baheula, pan abdi teh deukeut ka imah kadinya, nyana kikian tetep bae teu wauheun ahli sorga ka ahli neraka. Sakitu gegeruan ge lantaran lisiwa diujuhi banget kohara jasa jadi arang kabeh. Masya Allah. Tidinya wanada ashabun nari ashabal jannah. Tetep bae sanggeus tanya nawarau, itu teh abah, itu teh anak, itu teh uwa, itu teh mamang, itu teh babaturan, itu teh guru, itu teh dan lain sebagainya. Nyana menta ka ahli sorga an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Coba atuh abah ka dieu menta segelas mah ieu cai, mamang coba kucurkeun atuh cai ka dieu. Wah cobaan afidu minal ma'i, kami dahaga anu luar biasa, kami hayang nginum, coba bere. Aw mimma razaqakumullah, atawa naon kadaharan bubuahan nu geus dibikeun ka abah ka emak, geus dibikeun ka ente, nu geus dibikeun ka ahli-ahli sorga. Coba tuh kirimkeun ka dieu nya dirobah beungeut jeung awaknya dihideung, suarana lantang antu jana ngagero ahli sorgana ngadeng ge dipenta cai, dipenta bubuahan, dipenta kadaharan. Mentanya an afidu minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Coba kirim ke atuh ka dieu jabal beak ieu. Kumaha eta ahli sorga? Eueuh jawaban besi salah. Teu ngajawab setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun teu daek ngajawab. Mangkaning kadeulean ngasing siripit. Minum nyana cai, moal malin. Lantaran tama caina henteu panas. Di sorga mah hayang nu tiis-tiis, jasa hayang nu sedeng, hayang nu haneut. Berbagai cai putih, cai teh, cai kopi, cai susu. Geus puguh susuna. Segala rupa ambalayah cai teh. Tidak mimiti arak na maduna jeung sajabana. Geus lain lalagaan eta mah kanikmatan anu hakiki. Bubuahanana ge geus lain cara bubuahan di urang malah maraka cincin nya di ditu. Cak ahli sorga cincin ka dieukeun, cak ahli neraka eta bagus sama cincin. Lainang meuli di mingguan. Di mingguan mah cincin ge leh, tah mah kos kaitun namang buatan orang lembur tah mah digosokan kieu tah. Dijual mah teu laku harga. Aduh, jadi geus kararieu bae. Nya kararasep tiap hari beda, sapoe-sapoena tambah gelis, tambah kasep, tambah gagah. Kadaharan inuman curcor ti mana-mana. Aduh, kendaraan sakahayangna. Kursi bisa hiber sorangan, imah bisa muka sorangan dan lain sebagainya. Lampu, listrik tapi cahaya, hayang kumaha cahaya nu dimaksud ku urang. Hayang cahaya semu berem, hayang semu biru, semu hejo, hayang rada redup, hayang nu caang jasa. Kumaha hayang bae di sorga. Parem PLN. Urang mah keur ngeunah-ngeunah kieu tenang bae jeung pamajikan pes parem. Sia jasa disumpahan teh PLN teh ku gua ledeng. Aing mamayar. PLN mataknya nama tilok sugi. Sebab disumpahan bae kos polisi. Ya Allah, ya Rabbi neuli ahli sorga an afidu minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Coba tuh kocorkeun ka dieu sagelas be sagelas. Henteu kudu aya susuan, aya kopian, eta mah cai herang geus aya geus daek bae kami mah.
gitu kene jeruk teu kudu nu bagus-bagus apel anggur dan lain sebagainya atawa daharen-daharen anu lain au mimma razaqakumullah tapi tetep bae can ngajawab ahli surga ketika geus lila dimeunangkeun ngajawab cek Gusti Allah jawab wahai ahli surga tuh geura jawab pamenta geus 10 tahun 100 tahun kakarak ngajawab nyana rorenjangan ku dahaga-dahagana jeung ku lapar-lapar berarti manusia mah kajenting di mamana ge tetep bae kasipatan ku dahaga jeung kasipatan ku lapar nu mantak wajar lamun ngaji hajun neuleukeun deui ka tukang kopi emang meureun kos kitu watakna nyana mah jadi lapar jeung dahaga teh di sorga di neraka aya bae terus ieu nu mantak menta cai ge ku dahaga-dahagana nu mantak menta kadaharan ge ku lapar-laparna jawab kumaha abdi ngajawabna cek ahli sorga Gusti besi salah abdi ngajawab jawabna kieu dijawab qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin cik ahli sorga lain teh yang mere kami kearanjeun cuman sanyana Gusti Allah teh ngaharamkeun kana cai jeung kanikmatan-kanikmatan bubuhan kadaharan wae di sorga teh teu meunang dibikeun ka para kafirin masyaallah mun kitu mah sapoe dua poe minta kami haju teu meunang teu pati nyeri teuing iya bapak sabulan, 1 tahun, 10 tahun encan kene aya jawaban pan boga perasaan bakal dibere wae pan pokos lalaki nyuratan ka awewe teh can aya jawaban ini cinta gimana aya dijawab atuh ieu aku cinta padamu keur henteu ieu mah kan engke bae nanti sajalah pokoknya di SMS deh bagaimana sih jawabannya coba isi hatimu segera aku ingin mendengarkan waduh tapi tetep bae teu aya duit nah kunyana ditambayan dicokotan aya cinta can dijawaban oplo eta nggak apa-apa cek mana coba sekarang kan mau lebaran coba kirim dulu 10 juta nih dikirim deh engke geus lebaran bang sambil kan saya mau silaturahmi coba kirim deh bahkan coba tuh sobat bikinin dulu rumah tuh sekarang dijieunkeun jamang sugieun penting mah aya cintaan atuh geus kadaharan dikirim pakaian dikirim kendaraan dikirim dipangieunkeun imah segala rupa begitu dek dikawin coba dong mau apa lagi ditolak tidak ada cinta di hatiku untukmu eta mah galedeg hinjeleger mana mah dadiru bunuhlah aku oh harapan hani mana baygon satarana baygon atau coba tambang mana dek naon aing bunuh di ulas ya ibu tambang nu leutik bae nu gede-gede emang udah dipae aing sedek di mana bunuh diri na ya dia di hanapeun tapang wal paes ya ing di mana bae ku nyeri-nyeri na ya Allah ya Rabb sapoe 2 poe taruhlah sabulan can aya jawaban encan nyeri ieu baru 10 tahun 20 30 50 tahun geus roronjangan kieu nya hayang-hayang aya jawabanana innallaha harramahuma 'alal kafirin sanyana Gusti Allah ngaharamkeun mere cai mere kadaharan bubuhan berbagai kenikmatan surga ka jelema-jelema kafir tak ada ya anak tinggal anak bapak tinggal bapak incu tinggal incu anu tadi teh ka haji ieu neng haram Masya Allah nukas kumaha eta kafir teh dijelaskan di dia alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya jelema kafir tehnya eta jelema-jelema nu ngajadikeun agamana teh lahwan sebagai memengan hanya main-mainan walaiban jeung hanya sendau gurau lalagaan agama teh dijadikeun mainan dijadikeun lalagaan untuk menempuh kesenangan dunia agama dijadikeun jembatan percis kos kuari bae
pokokna mah geus teu ngalingseuh ieu teh haram, ieu teh teu meunang nu penting mah aing mah hasil maksud demi jabatan jeung teuing aing mah korupsi ge, demi jabatan jeung teuing aing mah nyogok ge, demi kedudukan jeung teuing aing mah nyogok ge. Lahwa wa la'iba, ieu agama dijadikeun lahwa wa la'iba. Merehan duit ka rakyat di partai ke demi untuk naikkeun dirina di satu kursi, make agama luar biasa nu tilok make kopeah-kopeahna jadi mancrit. Tadi nama make kaos bae deuk silaturahmi ka masyarakat beuh, make pakaianna ge nu bagus abai dipajar taqwa wa qaf qala kutub jadil qaf taqwa wa masyaallah. Samping nage geus embung make gajah depak, makanya mah Al-Jupri make BHS make kitu tamer geus pokona mah embung make samping-samping nu gawe abeh kadeulenan necis. Kitulah tokoh-tokoh partai, kitulah tokoh-tokoh kejahatan di urang teh anu semata-mata lain hayang kalem ku Gusti Allah nu nyiptakeun nyana, hayang kalem teh ku masyarakat abeh dipilih lahwa wala iba jahanam. Ulah lalagan ye ulah pake lahwa wala iba, ngomong make dalil dan lain sebagainya beuh dulur baheula kiai tolol jasa. Masya Allah khairul umur awsatuha, pang bagusna perkara mah nu tengah sebeneran Golkar nomor 2. Eta kiai pang bego-begona tah lahwa wala iba teu karasa kunya dicabut ku Gusti Allah, santrina balik mingguanana eueuh ilmu tinggal ilmu. Lantaran alladzina takhadzu dinahum lahwa wala, dipake jang kedudukan jeung kemuliaan dunia. Hayang boga motor, hayang boga mobil, dipakelah dalil Al-Qur'an merebet bae lahwa wala iba. Lain hayang kalem ku Allah, hayang kalem ku masyarakat, rasakeun ku sia bego sia. Begona mati aing teman. Aduh, cek Golkar geus atuh kiai geus karasa. Leuwih karasa. Geus atuh kiai ke minggu hareup bae, minggu hareup moal balik kredit aing mah sakaligus mah. Tapi loba kiai anu hajat tobat ku ari ka kula alhamdulillah aya sebener kiai dirasakeun ku kula cenah baheula engkeu-engkeu jeung partai. Ternyata jadi ditu nama niatna kula ikhlas. Coba sekali deh. Coba sekali deh. Dia ikhlas, sod ikhlas. Apanya ikhlas kos kitu? Jadi ikhlas lillahi ta'ala ala sabilil haq, ala sabilillah. Liilai kalimatillah eta ngaranna ikhlas. Aya kiai keur waktu engkeun di partai yang naon? Lalu bawa ngomong kiai lah pokona. Eta ikhlas. Ikhlas kula bae cek nya teh. Ajo biasa eureun gara-gara teh dibere mobil cek nya. Tuh, sia ikhlas tinggal ikhlas. Nu mantak eureun wassalam. Kiai anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Tokoh agama anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Ketua masyarakat, ketua kelompok kasepuhan anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba anggeus. Kiai tama kafir di ditu nage. Haramahum 'alal kafirin alladzina ittakhadzu. Kafir geus jelas ieu semi. Naik mobil urang bana semi geus teu ngeunaheun jasa. Dikencengkeun ngagerdeg dilalaunkeun teu ka udag semi ngaranna. Nah ieu kiai ge semi ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Ngajadikeun agamana sebagai lalagaan, heureuyeuan, main-mainan, hanya dijadikan jembatan, jang naikkeun dirina, jang naikkeun organisasi, jang naikkeun partai, demi partai agama jadi lelecehan, demi organisasi agama jadi lelecehan, demi dirina hayang naik di satu kedudukan kursi jang sajabana. Ieu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Ulah di akhirat, di dunia na keneh lamun teu tobat deuleuh. Pesantren sabaraha tingkat kosong dijadikan peternakan. Yo, cenah pesantren itu mah ditingkatkeun. Ya, yayasan tah mah lain ka Allah ka jurig. Emang ulah ge teu naon urusan ilmiah, ketika deuk ka Allah tetap tinggalkeun dunia Allah itu. Lamun masih kene campur jeung dunia, ngocai di neraka. Agama ulah pakai lelecehan.
kula mah inget bae ka surah-surah guru ketika guru ngomongkeun aya sholawatan make gambusan mendingan orkesan cek daripada sholawatan leuwih jahatan sholawatan pake keliningan leuwih jahat sholawatan make alatul lawi dibandingkeun jeung orkes geus puguh tamah jelema memandang neraka aya sholawatan dek kumaha da ieu urang takos kara itu teh ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba hayang luhur diri supaya boga kedudukan hayang mantap diri supaya boga kemuliaan agama pakai lelecehan ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba contoh lain lalagan Allah ngajelaskeun tambah deui wa gharratuhumul hayatud dunya jeung dunia kehidupan dunia papayas dunia teh nipu ka dirina sehingga manehanana ngurusan dunia poho ka agama teh dijieun jembatan jang dunia sehingga bunga ketika boga dunia boga motor digosokan geus teu berani berjamaah mobil dikumbah sakitu deukeut ka masjid manehanana deukeut ka mushola tetep bae nyana teh diundang ku adzan jeung iqomah mah teu berani endahan mobil baca gorot hayatud dunya teh katipu ku dunia nyana endahan ngumbah motor endahan ngumbah mobil didinya aya dilaksanakeun salat endahan nyetel lagu manehanana gonjreng minuan kesenangan celi jeung mata wa gerot hayahumul hayatud dunya geus sungguh kafir mah jelas antinya nama ka urang ieu urang nurutannya na semi-semian jahannam bakal lain lalagan fal yauma nansahum kama nasul liqa yaumihim hadza waktu di dunia manehanana teh sepak-sepakan sikut-sikutan nu penting mah menang dunia katipu manehanana ku dunia teh nyaho ieu adi teh nyaho ieu kakak teh nyaho ieu abah teh nyaho ieu mamang teh nyaho ieu babaturan nu penting sikut kanan sikut kiri sepak hareup sepak tukang asal wujud dunia geus puguh di partai mah tidak ada lawan yang sejati kawan yang sejati selamanya adalah lawan yang sejati. Tidak akan ditemukan di partai kawan sejati, yang ada adalah lawan sejati, musuh sejati. Eta konsep partai. Dan terus ya di partai jahanam. Nah sebabnya katipu ku dunia. Ya kos itu tidak negara sanunya kel robah kusian niat tak ikhlas lillahi taala maka sod ikhlas. Sod ikhlas. Coba nu kenceng sod. Kok bau pae sodna. Kubur ku sia habak. Tuh wa gharrat sambuhumul hayatud dunya teu karasa ku urang teh katipu ku dunia masya Allah hanya sebuah dunia papayas dunia misuk pageto bakal ditinggalkeun ku urang anu maha bako ku urang diabaikeun anu maha fana ku urang ditumpu-tumpuan melalui agama deui salahna masya Allah peuting hudang lain tahajud ngagosokan cincin tolong wa gharratumul hayatud dunya sapira cincin mending eta cincin lamun dijualna jutaan mah barang ditawar teh Gusti jam 20.000 ninggalkeun salat bahkan kieu ge teu ngisang-ngisang acan digosokan bukannya Sungai Dari Waharajas nu ieu mah Garut ceuk ieu mah Kalimaya digosokan teu ngaji teu salat boloon wa gharratumul hayatud dunya sia sareuring sia kos itu ka jeung gua aing nyaho ka jeung gua aduh teu naon kikieuhan bae aya bae anu nawar seperti itu aja 20.000 alah 20.000 masya Allah karimku 20.000 ninggalkan sholat ninggalkan tahajud ninggalkan ngaji hanya 20.000 gharratumul hayatud dunya sebuah motor gharratumul hayatud dunya sebuah mobil gharratumul hayatud dunya sebuah jabatan yang kedudukan gharratumul hayatud dunya ialah penghuni neraka bakal
geus puguh agama lahwa walaiba dunia jadi tipu daya jangan ai kitu ulah kiai dunia kudu ja urang mah henteu kuat jalapa tuh pan kiai mah cenah bolak-balik cekong atuh siana sing bener silahakeun ini ja'ilun fil ardi khalifah urus ku sia niatna jang ibadah ka Gusti Allah dagang sia niatna jang ibadah ka Gusti Allah nu mantep ketika dagang niatan jang ibadah moal daek make duit bank moal daek ngeridit niatan aing mah meuli imah teh jang ibadah ka Gusti Allah moal daek ngeridit imah niatan aing mah ieu usaha teh tani teh deuk lillahi taala jang ibadah ka Gusti Allah atuh moal daek nyeser dan lain sebagainya dicicing di mana bae lillahi taala jang ibadah ka Gusti Allah lantaran isuk pageto kajen teuing urang embung-embungan ge kapanggih jeung Gusti Allah karak di dinya ketika budak ngegosokan sepeda atau motor atau mobil jol bae waktu asar dak ceng aya keneh waktu kajen mobil ieu ke rusak lagi ke dibelikeun deui ku abah eta mah jang abah bae mobil eta tadi abah kumaha sih abah ngomong salat heula maksudna salat ayo urang salat teh berjalan aja abah engke tahu mobil mah engke kumpang panuan heula tuh bah tah bagus kan masyaallah engke lagi nyana salat lagi can Inggris ya ngembah mobil sial jasa ya abah ya sekali dua kali ka ditu moal tuh kan ceng sia jadi naon bari anak abah pan ku abah di sakolahkeun jadi polisi abah nitip si hade sia jadi polisi nanya niatan jang ibadah besi aya naon uruskeun sesuai jeung kemampuan sia jeung posisi sia abah ngadoakeun abah titip sing hade keun bae jadi polisi ge sarua ibadahnya sing hade niatan lillahi taala bantuan berbagai kasus-kasus sesuai jeung posisi acengnya mohon bang mohon abah manitip ke sekolah Aisyah nu jadi naon pan gua abah di sakolahkeun jadi abri sing bener tegakkeun negara niatan ikhlas lillahi taala jeung teuing ulah ka bawa-bawa jeung nu sejen teu bisa ikhlas aceng mah ikhlas bae nya kajeun teuing teu naik jabatan ge jadi kopral ngacet penting aceng di akhirat teh salamet gitu bae mohon bah titipkeun ka anak nu jadi polisi nu jadi abri jangan ka Aisyah ku ari pan pengusahanya mohon usaha naon pan boga ruko pan ku abah dipanggieunkeun di ditu malah ku ari geus boga deui pan supermarket nu di ditu sing hadenya modalna sing hade ulah make bank ulah make riba sing hade jual belina akurkeun jeung aturan Islam ulah nurutan Yahudi jeung Kristen abah doakeun abah titip wasiat ya nasehatan ku abah budak keur nonton TV bae kieu ceng ha eta di TV naon eta dangdutan bak gedekeun coba saya tik abahna bolon aceng geura ka masjid los bejakeun abah moal ngimaman gitu emang kunaon abah neuleuh bola heula sagedeung ya bapak bolon eta masyaallah ceng pareuman TV pareuman lah eta mah hawa nafsu urang salat teh salat teh lagi babarengan jeung abah bareng abah mah sok kebal salat teh moal ayo salat bareng geus kapan kita salat karak nonton TV deui ka budak bakos kitu kan lalaunan ayo ieu mah lain emang ieu kemana Indonesia bah ngalawan mana Malaysia ramenya menang teh eleh bah goblok teh salat asar nonton bola eleh deh Masya Allah lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya nuku urang dek dihaolan waliullah anu geus nyana mangalengitkeun nafsu mata nafsu celi nafsu irung nafsu beuteung nafsu sungut jeung sajabana istuning ka Gusti Allah bae geus puguh Kangjeng Nabi manuku urang di maulidan unggal peuting di mushola di majelis salim di masjid lain nyaritakeun tentang konsumsi lain nyaritakeun tentang perubahan urang nuturkeun ka Kangjeng Nabi sebagai uswatun hasanah geus datang ka mana ieu ku ari tapakuran diri urang muludan terusan muludan di mana-mana geus datang ka mana ieu nurutan Kangjeng Nabi teh kos kitulah kudun ulah jadi lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya fal yauma nansakum dina pai aing antep ka ashabun nar ka jelema duni neraka kapirin mah geus jelas ku aing diarantep kitu keneh jelema-jelema nu maksiat tu ku aing keur digodog supaya bersih
kamana suliko ayaumihim hadza sakumahanya na parohoan kana poe kapanggih jeung poe ieu waktu di dunia na batur mah salatnya nama poho ka salat samarukna moal kapanggih jeung poe kiamat batur mah salat magribnya nama poho ka salat batur mah isanya nama poho batur mah ngazakatnya nama poho batur mah silaturahminya mah poho batur mah ngajinya nama poho sakumaha pohona di dunia manehanana ngabaikeun kana urusan-urusan agama nah kuari ku aing fal yauma nansahum dina poe ieu ku aing diantep sia kamana sulik yaumi mada sakumaha sia ngaratep baheula kapangi jeung poe karasa sia kuari rasakeun sia kuari wa makanu bi ayatina yajhadun jeung sakumaha maneh teu percaya kana ayat-ayat kaula disampaikan ku para rasul sampaikan ku para wali sampaikan ku para ulama sia baheula kajebian rasakeun sia poe ieu fal yauma nansakum aing ngantep poe ieu kumaha maneh ngantepna di dunia sia ngantep kana salat sia ngantep kana puasa zakat haji jeung sajabana aya pengajian kiai dilelewe ku sia diantep sia sakumaha sia di dunia ngalelewe dilelewe deui sia poe sakumaha ngahina sia di dunia ka kiai dihina deui sia poe sakumaha sia ngabaikeun ka kiai diabaikeun deui sia rasakeun des aduh malaikat geus popoharaan nah sia geus beres ashabul jannah beres ashabun nar beres ashabul araf beres tinggal urang nyaritakeun tentang kelanjutanana walaqad ba'atsnahum wallahu alam